بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Puji sareng syukur hayurang panjatkeun ka Allah Maha Nuhur. Shalawat wa salam lahirang curahipahkeun ka junjungan alam Rasulna Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia urang sadayana singking syafaatul ummati kanjeng Rasul. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang ringse dengan zikir nangos kawaso. Mudah-mudahan urang sadayana daya sanes nyata tujuan manakin tujuan kawaso bikin ngadeketkeun diri ka Allah. Mudah-mudahan urang sadayana dipasang istiqomah dina rupi-rupi ngajalankeun ibadah mencegah tina sagala larangan-larangan Allah. Alhamdulillah para jamaah sadayana urang dina pangaosan ieu pangaosan akhir di Ramadan. Alhamdulillah sakieu masih aya keneh gitu. Jelema aya keneh teh jelema kabeh apa lain gitu. Nukote malaikat tawari ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu alhamdulillah. Jadi ya para jamaah sadayana urang masih kene ngalaksanakeun pangaosan dugikeun ka akhir Ramadan. Insyaallah dari saat urang nyata pembahasan dina perkawis masalah dina Idul Fitri. Insyaallah para jamaah sadayana urang nyata dina bayunan ieu nyata ngalaksanakeun salat sunat Idul Fitri, di mana ternyata geuninganan jalmi teh aya khusus ciri-cirina dina saenggeus rengse Ramadan. Aya tanda pikeun jelema nyata ditampi apanteuna eta puasa Ramadan. Saeutik jelema nu puasa teh geuning kaseueureun mah ilaju wal tibang ukur lapang dahaga istinabna. Naon sababna? Sabab beki akhir Ramadan teh lain beki sungguh-sungguh dina ibadah, beki riweuh ku kaperluan anu nimbulkeun temenangna kana pahala puasa. Geuninganan lamun diuji mah pinteran keneh juri jeung urang mah. Juri mah boga siasat-siasat nu khusus. Politik nu paling hebat juri politiknya. Luar biasa para jamaah sadayana urang digemparkeun sagala rupa. Dina dek mayunan Ramadan gempar jelema geus teu karuakeun ngarokok di beurang. Istikarat geus gempar. Ternyata geuning lobana geus arel. Ieu teh cacak-cacak nu teu puasa, nu puasa ge can tentu bisa mertahankeun pahala puasa. Can tentu sabab puasa mah heg puasa. Teu dahar heg teu dahar, teu nginum heg teu nginum. Tapi moal diantep ku juri ku iblis, moal diantep jelema supaya puasa udah diterima. Ternyata ya tanda-tanda para jamaah sadayana jelema lamun dek diterima tombol ning puasa. Cek Tuan Si Abdul Qadir jelema menang Lailatul Qadar ge aya tandaan. Lamun aya di diri urang berarti urang menang Lailatul Qadar. Aya tandaan.
tanda lamun eueuh tanda ieu teuing tah meunang apa henteu Lailatul Qadar. Da Lailatul Qadar mah teu bisa diberi-berikan. Teu bisa kurang naon nyata diudag-udag. Nu jelas nama cek Tuhan Lailatul Qadar dina malaman Lailatul Qadar nyata jelema teh aya cirian. Cirina kumaha? Cirina hatena teh ngageter. Ngageter hatena. Mang pasti ngageter lamun ngahareupan randa. Ngageter. Masyaallah, urang ge ngadak dingdung hate teh lamun cara ieu gol apa moal ieu. Gitu ya. Ngageter hatena teh. Masyaallah. Ngageter kumaha maksudna? Ngageter sieun ka Gusti Allah. Gara-gara kana dicirikeun eta. Oh, leungit. Tahu? Di urang dua tanda eta urang. Nu kaduana hatena leuleus, cenah kieu masyaallah. Hatena teh leuleus gitu. Lain leuseus kade. Ai leuseus mah candaan ai leuseus mah. Begitu cenah leuseus cenah hate teh. Lain leuseus hate eta mah. Kitu, leuseus awak. Leuleus hatena teh. Masyaallah. Lamun bae ngalakukeun dosa langsung hatena teh islah kitu, moal ngalakukeun dosa deui islah tah. Islah. Dina kitab Lataiful Ma'arif lamun teu salah. Jelema teu ditarima puasa Ramadana lamun aya ngajam. Mun aya cita-cita keng geus lebaran, dek lebaran geus lebaran, dek maksiat ya. Teu ditarima teh puasa. Beuing mangke geus lebaran teh dek muka warung dewe, dek dagang apem mah eta teu ditarima geus. Beuing geus lebaran teh dek mulai dewe nyokot riba deui nuntut deui wae. Teu ditarima. Beuing geus lebaran teh dek lalajo deui we, teu ditarima. Woi make lebaran teh nek ningali nu ngigel wae moal ditarima. Tandana nu kitu. Tandana eta. Tandana teh eta. Ieu urang kira-kira geus lebaran nek naon urang? Nek naon coba? Urang mah geus puasa selesai. Kumaha we ka kitu mah? Terus sugan dina hate aing dek memperbaiki hirup, dek memperbaiki ibadah. Dek mau ngalakukan kemaksiatan deui, dek kabeneran kana rupa-rupa kasunahan. Saeutik eueuh. Leungit eta mah kitu. Anu dipikir mangke geus beres lebaran pokona mah aing dek mangkat ieu jalan-jalan ka pantai. Pokona mah geus lebaran mah siap maksiat. Urang bawa kabeh aya sing wareg barang lahar, sing subuh ulin. Itu yang dipikirkeun teh. Ieu teh hariwang kitu mun kieu. Oh mau kasih makan geus aya jadwal nek ngali kulung bedung. Sawara cenah. Geus bledug wae. Atuh bledug wae masyaallah. Ieu nek kumaha ditarima atuh puasa. Nek kumaha ditarima. Naon atuh fungsina kan urang teh geus jelas nyaho fungsi puasa teh. Urang teh sempat nurutan umat-umat nu kakul. Nurutan para anbiya, nurutan para solihin, bikin apa? La'allakum tattaqun, supaya bisa lebih ada, lebih bagus, supaya lebih istiqomah di ibadah. Tapi kan itu gitu, masya Allah. Orang hariwang ya, lamun ngaji geus ngebahas eta hariwang, ternyata lo bagi diri oh tinggalan. Jek manggasih teh aing lebaran nek nganjang we karanda ditarima eta puasa apa bae. Ditarima. Geus eda geus. Engke masalah zakat menang apa henteu pikeun jomblo dibahasna. Dina kita. Beunang kucenah jelema nu jomblo narima zakat fitrah gitu. Masalah tahun ini kayak kita unik-unik ya. Ini diatur anu telaku kayak menikmati menang zakat fitrah gitu ya. Gitu mesti kesepian.
Masyaallah Gusti nu agung geuning bangga urang teh lain ti bangsa kadar puasa tapi kudu bisa mastikeun ieu diri urang rek dibawa ka mana. Ieu diri urang rek dikumahakeun. Ieu urang puasana sungguh-sungguh teu jeung niatna. Supaya naon? Supaya menggapai kana katakwaan saenggeus beres lebaran pulih. Tadina tina sok maksiat maksiatna tadina anu tara salat sunat mulai salat sunatna tadina anu teu duha mulai duhana tadina anu teu tahajud mulai tahajudna tadina anu tawasul mulai tawasulna eta tanu kitu tanu dari mata insyaallah lain nunggu-nunggu THR ieu mangan nunggu THR masyaallah. Jika nanti juga mau menang duit juga sanes lebaran mah gitu ya insyaallah. Nah, di dia para jamaah sadayana ternyata geuning kitu tah. Geus diatur urang teh mulai teh diajar dan mah kabeh aya proses. Moal sakaligus moal. Proses aing ngaji ayeuna mah keur ngaji nyaho hukumna dek mulai we nyaah kana puasa besing teu ditarima puasa teh dek mulai urang ngabenah-benah kitu ngabenah mantakan engke dina poe Jumat aya salat sunat khusus. Setiap Jumat Ramadan aya salat sunat khusus pikeun supaya nu urang dijolim teh supaya nyaeta ikhlas. Urang pernah nenggel batur, urang pernah nyokot barang batur, urang pernah nalipuk batur, urang pernah ngajolin batur. Ayah khusus sholat sunat supaya engke di alam mahsyar ke di alam hisab urang digusur kumanehan. Urang ngomongkeun batur supaya teu digusur ke urang. Ieu teh penting teh. Matakan si rajin ngadoakeun batur. Engke bisa dihilikeun. Naon kita ya. Nah, ti dia para jamaah sadayana urang asup kade urang bereskeun tah zakat fitrah bereskeun geus nyaho aturan-aturanana. Urang ningali ternyata zakat fitrah teh kunaon urang supaya nu alus ku sabab eta zakat fitrah teh man a'ta shadaqatul fitri kana law bikulli habatin yuktiha sabuna alfa qasrin. Ternyata geuning per biji beas ngitungna entong sakulak dia ikut baheula mah pinter nambah itu zakat kan ini anu itu kan ini itu ya zakat sakulak ibang kitu hungkul nyata sakitu hungkul. Nih, abdi zakat fitrah sakulak sakit geus. Bahasana sakulak kitu nya. Azallah, saatu sa. Tong hitung dina sakulak, tong hitung tina liter saliu 3 liter setengah. Tong hitung 2,7 kilo. Ternyata dihitung ku Allah setiap beas anu kurang nyata di zakatkeun. Eta dihitungna per biji. Setiap biji eta bakal diganjar ku Allah 7.000 gedong. Masya Allah 70.000 gedong per bijina ditukeun ku Allah 70.000 gedong. Anu power biasanya beas bolok teh gedongna itu kurang putih. Gedongna poek. Gusti, geuning gedong abdi mah tina zakat fitrah teh geuning poek. Ai sia meureun atuh beasna. Masyaallah. Lain kira urang lamun nurutkeun pahala singkat matakan sinya tong boroning puasana ningali puasa naon pahala puasa. Anu mah urang teu nyaho pahalana tapi ningali kana pahala zakat lain kira per biji beas diganjar ku Allah 70.000 gedong. Masyaallah.
naon saiki gedong tul kulli qasrin ma bainal masjid wal maghrib, setiap gedongna antara jauhna antara belah kulon jeung belah wetan. Saiki gedong hitungkeun urang 70.000 gedong. Beunghar urang teh hirup teh beunghar. Masya Allah. Oh nanaonan atuh teh bangkur sapetak dua petak mah boga ieu mah. Satingkat dua tingkat tilu tingkat teh aya naonan. Matakan rugi urang. Dek naon fungsina boga imah alus. Dek naon fungsina boga imah boga mobil alus. Dek naon fungsina urang boga ilmu loba. Lamun memang di dirina etang teu nganyahokeun ngutamakeun kana minatna kana Allah Taala. Saya naon? Mun eueun niat kana Allah mah saya naon? Ngaji tinggal ngaji. Imah nu alus tinggal imah alus. Mobil alus tinggal mobil alus. Harta loba tinggal harta loba. Lamun teu niatkeun kana Allah, saya naon? Saya naon? Masya Allah. Urang lamun ningali kana zakat fitrah teh geuninganan 70.000 gedong per bijina eta pahala pikeun jelema anu zakat fitrah sabiji 70.000 gedong per gedongna antara masjid jeung maghrib. Masya Allah. Segede alam dunia seutah engke mangkosin tah yang buka imah mah gulaga mah gitu. Ayeuna sakulat bara biji beas hitung, coba isukan hitung. Bara biji beas eta Masya Allah. Gede pahala matakan sing hati-hati orang insyaallah nyaah atuh gitu. Nyaah urang kualitas bagus garekeun urang. Ke gedong lagi alus itu. Alus gedong. Nah, guys, orang jauh teh eta mah geus dibahas ngan jelas. Urang teruskeun kana pembahasan Idul Fitri. Ti dieu para jamaah sadayana dina Idul Fitri teh nyata ayat kesunahan gitu. Termasuk dina Idul Fitri urang aya perbedaan jeung Idul Adha. Lamun urang dina Idul Fitri mah iraha waktuna teh waktuna min tulu'i syamsi ila zawali mi yaumil Idul Fitri. Mulai dina Idul Fitri teh waktuna teh mulai nyata dina naon mulai dina mulai eta kita mulai urang awal Sawal teh awal Sawal berarti awal Sawal teh beres tina ngalaksanakeun puasa Ramadan. Nah berarti maghrib teh eta waktuna awal urang takbir ngan lamun urang mulai Idul Fitri mah mulai tina bijila panon poe ila zawali napikeun kalingsir waktu nabi. Lamun urang ningali kana hukumna ieu hukum duanana antara urang ngeta salat sunat Idul Fitri jeung salat sunat Idul Adha eta teh hukumna sunnah. Ngan ecek Imam Abi Hanifah mah wajibatun wajib. Aya deui nyebatkeun fardu kifayah. Katakan urang teh dina Idul Fitri jeung Idul Adha teh laksanakeun gitu. Laksanakeun. Lalu matakan laksanakeun ku urang teh. Puasa no nyata salat sunat Idul Fitri laksanakeun. Begitu dina salat sunat Idul Fitri nyata Shaum syahr Ramadan wa kharaju ila idi yaqulu Allah ta'ala ya malaikat kullu amilin yatlubu ajrahu wa ibadati alladzina shaum syahrhum wa kharaju ila idihim yatlubun. Begitu orang berangkat kada orang dina Idul Fitri
Dina Idul Fitri orang sunnah ayat kesunahan anak. Jadi sunnah ayat kesunahan anak. Mana dina sunnahna takhiruha ila antar tafi'a qadrumhin. Lamun dina Idul Fitri mah ngalaksanakeun salat sunatna kudu diakhirkeun. Ngan urang sangme salat sunat Idul Fitri tidinya urang teh nyata sunnah kudu dahar heula. Memeh mangkat teh dahar heula. Idul Fitri mah ngadang heula cimplok lamun aya. Mun eueuh atuh ngenta ka tetangga. Kitu aya daek mah. Ngadahar heula, barang dahar heula, kunaon sababna? Sabab dina Idul Fitri mah eta mah lain kira urang kudu bener-bener seubeus dirinya. Kudu dahar heula pas berangkat. Beda jeung Idul Adha. Hari Idul Adha mah urang tong dahar heula engke we nungguan kurban. Daharna jam baraha we kurban. Lamun teh dipejit poe eta tong daang heula. Ke poean kahiji poean kadua dipejit poean katilu heuh kunaon poean katilu berarti urang paeh mah kan sapi paeh urang paeh. Sudah kitu. Eta berbeda masyaallah Gusti eta. Nah, kunaon cenah sunahna diakhirkeun? Sabab dina zakat fitrah dina Idul Fitri besi aya jelema anu can zakat fitrah. Mantakan dinya diayakeun bagus sama kieu. Begitu urang rek ngalaksanakeun Idul Fitri teh, ku pihak DKM anu panitia dina salat-salat Idul Fitri teh umumkeun besi can aya zakat fitrah heula kitu maksudna. Sehingga sunahna diakhirkeun. Gitu diakhirkeun. Diakhirkeun. Di dia para jamaah sadayana termasuk mana deui kesunahan ihya'ul lailatihima bil ibadah di antara maleman salat sunat maleman Idul Fitri jeung Idul Adha maka sunnah kudu ngahirupkeun dina peutinganana. Matakan malam takbiran kudu ngahirupan takbir urang. Kade sing hati-hati malam takbiran teh lamun cepot balaman tong sok nyen budak kayak budak masuk aya genep eta sok aya genep sukuna kita ya salah itu jadi hirupkeun kunaon eta mah termasuk kunaon nu paling inti mah ku takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ngan takbirna entong dibarengan teu jeung daging. Takbirna jeung hate. Takbirna mau takbir teh ceurik saceurik takbir teh can kabeli sapatu. Ulun ceurik takbir ku hebat takbiran ceurik. Aya ditanya teh can kabeli sendal jepit kitu nya masyaallah takbir. Takbiran tah. Sebab eta penting eta teh lain kira ku Allah bikin jelema anu eta ngalaksanakeun puasa Ramadan tepikeun ka salat sunat Idul Adha atau Idul Fitri tah. Idul Fitri berarti jadinya ku Gusti Allah dihampura sakabeh dosana. Masyaallah. Nikmat. Mantakan kieu aya dina kitab mah saha anu pantes ngalaksanakeun salat sunat Idul Fitri. Jadi ternyata Idul Fitri teh lain pikeun jelema anu bajuna kabeli baju, lain jelema anu kabeli sendal, lain jelema anu kabeli calana,
lain anu barangus pakaian anak Idul Fitri mah lain dengan eta kan lain uing mah aya Idul Fitri aku naon pan geus kabeli bajuna lain bikin beli baju lain matakan disebut make eta mah salat sunat daging salat sunat daging lain anu geus kabeli daging lain kada bikin saja na Idul Fitri teh bikin jelema anu menang magfirah ti Allah insyaallah bikin jelema anu menang magfirah anu eta manehna ibadah sabulan dina ngalaksanakeun puasa Ramadan terus Allah ridhoeun ka eta jelema dihampura dosana eta ngaranna Idul Fitri ngaranna Id ari Id teh nyata kabagjaan kabebasan urang terbebas urang bagja terbebas suci deui Masya Allah matakannya lamun jelema beres Idul Fitri ngalakukeun maksiatnya asingnya kade naon hartina Idul Fitri atuh aya dek dinodai deui geus aya cita-cita Masya Allah saya hartian kan itu penting ngaji kita gitu tah supaya orangnya aing sabulan puasa zakat fitrah ongkos supaya menang ridha Allah menang maghfirah Allah nah aing geus beres lebaran lulumpatan yangan kemaksiatan tak eta tah tinggal teh sedangkan ayeuna rupa-rupa tadi rupa-rupa kemaksiatan dijadian rupa-rupa kemaksiatan Masya Allah termasuk naon atuh termasuk kade dina poe lebaran entong nitah marentah kanu jadi anak nitah neangan THR ulah tuh cokot kasih anu tuh kawa mah gitu cokot THR ulah eta teu ngajarkeun ka anak pikeun mentamen ka so diajarkeun aya kitu kitabna aya teu meunang ngarep-ngarep teh aya lain eueuh naon sabab kicina sunah jelema teh mulia karimulyakeun ku Allah bakal dimuliakeun ku jelema deui ngan lamun jelema hayang harta batur hayang rezeki batur hayang harta nu dipekaboga ku batur eta hina urang teh hayang dibere ku batur teh hina ngarep-ngarep berean ti batur hina raja wasana bahkan tong didik pun tapena gitu insyaallah akan dek mere mah nya mere tarima di mere yang beureun entong eta gitu hiji tah nu kadua hati urang lamun urang dina Idul Fitri salaman begitu sasalaman apakah ieu mahram apa lain nah kumaha nu kolot awe lain mahram dosa komo jeung anu geulis mah leuwih dosa nemen dosa usap aya seran Allah Masya Allah kade atuh pang ibangah aja pang leungeun teh nepikeun ka ditepak-tepakeun kana pimpina Masya Allah nu nemen deui nu geus karolot apan jenah meureun jek budak teh mah lamun jek urang teh mah pageunya di sekolot ai budak mah budak awewe nu ABG mah nyium leungeun kolot terseupeun tapi kolot mah terseupeun ka budak aya kana sing hati-hati urang Masya Allah ya jika nu teh urang eta hampura cenah kitunya kitu kita hampura leungeun urang dicabak-cabakeun kumaha mangkosi mah ditoel-toelkeun ongko kitu tadi mangkosi kitu rada kudu dipantrangan aya mah kasih tanggal lagi kemaksiatan gitu Masya Allah eta teh karasa urang cibareto hantem-hanteman we kitu nya suntangan tong baraning kitu urang boga murid wewe ka murid geus balik
tong guru tuntangan kajenting ka guruna teh. Beda deh jeung guru sakola, guru sakola beda teh. Oh, mah aja pan bari. Allah kita tahu uruskeun sorangan dosana. Kita sudah tahu mana bahas ayat Masalah geus teu waktu teh dalu seueur eta lain kiraha jadi lumrah nu dilarang ku Allah. Aya kitabna aya. Lain kitab lain dasar. Nek kamanangkeun atuh engke teh urusan jeung Allah teh. Gitu masing-masing. Komo mah oji mah aduh beda deui oji entong oji nah aja pan. Komo awak gede cenah asa abah. Oh, nyium hantem awe pinjaman oji. Leungeunna meni lonyo eta ku awe malu. Asal lebaran teh geunah cenah asa ku beda moy aya nu urang teh. Segera para jamaah sadaya imah tong dihianati dah teh mah geus ngahinati sapi maka deh. Dek nu kolot dek nu ngora sasalaman jeung awe yeuh. Beda jeung salaman jeung ini. Jeung ini mah asa embung teh sasalaman teh geunah. Tapi jeung nu ngora mah asa masyaallah eta lembut-lembut teh taleungan. Geus lembut mah kan ningali kana wujud. Sing hati-hati eta. Insyaallah itu fenomena kali. Anu memang mayoritas di orang gitu maksudnya gitu masyaallah kade orang kan ngerenteran orang jamaah dina masalah mahram nulain mahram kade seueur nah guys urang teruskeun pembahasan anu jelas dina peutingan eta peutingan malam lebaran mah hirupkeun rupa-rupa ibadah dirinya. Dek sholat sunat tobat hek, dek takbiran mangga, dek zikir hek. Nu penting nama hirupkeun peuting eta masyaallah lain kira peuting eta mah. Mundel tong goreng urang nu hirup anu maot nu maot. Dimulai tanggal hiji, kan tanggal hiji Ramadan teh dus ratusan. Nu maot ratusan ribu nu maot dimerdekakeun ku Allah. Komo malaman Lailatul Qadar tah dimerdekakeun panglobana. Ditikal-tikalkeun dina peuting eta mah loba nu dimerdekakeun. Loba nu dimerdekakeun dina siksa kuburna. Masyaallah. Bagjanya masyaallah. Nantakan alhamdulillah urang mah di urang malamun beula mana datang kitu magrib dina malaman Idul Fitri teh sok ngayakeun hadiah kitu eta teh di urang. Hadiah Masya Allah dengan mana hati menang beralik di tadi senang balik di gitu buka kebebasan arwidei Masya Allah lamun ahlina ahli alus lamun berenang ke ahli alus berenang jadi disiksa deh itu didoakan aku anaknya Masya Allah. Nah gesta izin nukatilul guslu wa yadkhulu min muttasafil lail sunnah hukumna urang adus kira mulai dina pertengahan peuting dina Idul Fitri dek mulai jadi lamun urang dina malaman takbir teh mah umpama teh mah malam Jumat berarti pertengahan peuting berarti kan jam 12 tah jam 12 lewat teh eta teh bisa adus dirinya adus Idul Fitri nawaitu gusla li Idul Fitri sunnah lillahi ta'ala sejati niat adus Idul Fitri kena Allah Fitri insyaallah aku besingna eta tiris mah di subuh urang mulai itu di dia para jamaah sadayana dina kesunahan at-tatayyubu wa tazayyunu di dia para jamaah sadayana jelema anu berangkat dek salat sunat Idul Fitri dek Idul Adha sunnah nyata make wangi-wangian jeung kudu make hiasan berhias urang lamun lalaki make celak
sunah dek berangkat teh sing ginding apa kudu nu alus wae kudu nu anyar bajuna teh kudu bahkan abi hilap dina mina dina project nasadena lamun telepat Habib Al-Haddad ulama bijing salah menyebutkan nama hilap teh ulama dugikeun kalamun lebaran kajenting boga baju alus tara dipake poean pertama tara dipake jadi lamun lebaran pertama tong dipake baju alus ulah kudu nama kurang sababna tujuanana sabab besing aya jelema nu teu boga teu kabeli baju mana hatu engke we dipake na tina poean kadu poean kadu urang mah lamun teu make baju teu afdol mun teu make baju alus teu afdol sampingnya kudu alus jeung merek lagi entong dicokot-cokotaken kudu nempel keneh keaslian keaslianna kudu aya keneh bahwa itu bermerek. Masya Allah gitu ya. Itu sih dagen sekaliannya bawa bungkus nak. Itu gitu dagen. Berhias mangga. Itu. Lil qaidi wal khariji wal kabari wasigori termasuk orang nyata naon nyata dek keluar dek nu gede dek nu leutik gitu eta mah heg tah gitu dek lamun urang dek eta ngalaksanakeun salat sunat Idul Fitri pek sing harum gini gitu tah di dia para jamaah sadayana ngan kieu ye dina fikih mah yakin dina fikih mah kieu lamun awena diri gitu lamun awena ngorak keneh mah wajawatul hayati dina penampilan nu menarik teh make pokeun alus gitu aya konengan aya berumah menarik gitu ngan awena we ngorak nu kitu mah berangkat salat sunat Idul Fitri na fayukrahu makruh hukumna mak awe ngorak mah kumaha lamun anu goreng ini meunang teu lamun nini mah ini ya mun nini mah eta mah hei dek make pakaian dek berangkat ge kitu pakaian bisian di bazalatin kitu hei eta malam anu goreng mah cenah ngan dianjurkeun lamun bikin awe anu alus mah kudu nama make bajuna baju goreng mun alus mah kusabab lamun make pakaian menarik mah eta mah payukrahu lahunna hudurul idain makruh hukumna ngahadiran salat sunat Idul Fitri jeung Idul Adha itu tah kumaha jadi urang mah lamun salat sunat Idul Fitri teh make pakaian atau pakaian tepalaruh bukan melina gitu dari jarang muslim ayo dipakai dan boga naga boga tank top gitunya dipakai gitu teh can make mungkin aya beka tingalian gitu aurat kabuka bisa jabana nambah fi maksiatun hati-hati lamun alus mah di imagi geus mulai pakai kerudung macam mungkena gitu tah lamun sakira-kirana kabuka aurat gitu tah singkat eta hati-hati. Nah, eta dina nyata naon
sakumaha urang disunahkeun make wawangian ginding-ginding gitu istilahna. Al-mukuru li ghairil imam sunnah hukumna pikeun makmumah pikeun makmum datangna kudu isuk-isuk makmumah kecuali imam gitu li ghairil imami kecuali imam mah kira ada beurang datangna ari makmumah sunnahna isuk-isuk berangkatna diberangkat isuk-isuk kira-kira orang geus salat subuh bagus semuanya yang benar gitu berangkat isuk-isuk gitu. Al-masyu ilaihi jahaban berangkat jalana berangkat saya anu bagus mah jalana jalan kaki itu bagus mah lumpang Idul Fitri itu bagus banget gitu. Naon sababna tita lempang anna ajrul jahadi azamu ternyata urang diparentahkeun titah lempang teh ku sabab eta di anna ajrul jahad azamu eta teh bila mana urang jalan kaki dina mangkatna eta teh azamu leuwih gede pahalana gede ta masyaallah gede pahalana kan urang teu kuat kitu nya naik motor naik motor insyaallah gitu ngerti pada zaman sadayana dina antara berangkat jeung balik gitu dina antara urang balik jeung berangkat eta kudu beda jalan bagus tamang dia lamun cara urang teh mah ka masjid ye ngan kitu ge naon cenah kitu ge cenah kieu cek Kanjeng Rasul mah kunaon sababna dina Idul Fitri Adha supaya urang berangkat teh kudu beda jalanna dina hikmah di antarana eta nu urang di lempangan teh jadi saksi gitu nyaksian tah pokoknya urang jalan raya ye kitunya jalan raya berangkat supaya jadi saksi ke pupuina benten di jalanna gitu gitu kalau mun jelas jalan aya jalan kaluhur mah atuh kira-kira ka Surabaya nya gitu saya nama kitu cenah gitu hiji nu kaduana ku sabab kieu jadi kieu cenah pengaturanna ye fayudahu tatwiluhu yaksuru ajru bi kasratul huquq sebab kieu dina urang dina naon dina keur nalika wa tasaddaqu fihima di antara eta beda jalan teh supaya naon supaya urang sidekah gitu. Jadi begitu orang berangkat teh bari sidekah bagus lama ke balik bari sidekah deui alus mah gitu bagus lama gitu. Jadi tasaddaqu fihima antara berangkat jeung balik teh itu eta lobakeun sedekah. Liasadu lau tariqan tadi supaya naon di antarana supaya jadi saksi kitu tah. Dagun eta teh nyata keunggulan keutamaan urang dina berangkat lagi diatur gede pahalana lain kira. Guys, urang terus kesunan dinu sayyidina tajilu sholatul idin nahri fi awali waktiha likai yattasi awaktu udhiyah ba'da sholat kudu ngabuburukeun dina sholat sunat Idul Fitri dina awal waktuna beda deui nyata non fi awali waktiha dina non dina Idul Adha eta mah kudu dina waktuna kunaon sababna sabab dina Idul Adha mah abe panjang dina waktu kurban makakan Idul Adha mah kudu dibuburukeun salat sunat teh beda jeung Idul Fitri mah kudu diakhirkeun ku sabab dikaya tasya waktu ikhrajul fitrah qabla shalah
supaya anu can fitrah teh ngalaksanakeun fitrah. Itu sehingga dina Idul Fitri mah diakhirkeun beda jeung Idul Adha gitu. Nah, eta para jamaah sadayana kesunahan dina urang nyaeta dina Idul Fitri saestuna maseueur kesunahan nu jelasna kieu. Urang nu jelasna nyata urang mulai salat kidinya salat dina rakaat pertama 7 takbiran tintah bena doa istiftah wa ta'awun, rakaat kedua 5 takbiran, setiap takbir kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah terus gitu. Rakaat pertama takbiran, rakaat kaduana 5 takbiran. Baik urang tah laksanakeun kitu nya. Insyaallah urang nyata kusabab loba memang pembahasan itu dina masalah eta mah tibang segelintir dina pembahasan Idul Fitri kitu nya. Nah, adapun dina masalah urang beres Idul Fitri rek laksanakeun tah nyawalan puasa Sawal genep poe kitu nya. Teu sanggup urang beres Idul Fitri mah emangna leuwih utama mah langsung beres salat sunat Idul Fitri urang ku sabab Idul Fitri mah sapoe kan lebaranna. Itu Idul Fitri mah mantakan kieu dina takbir teh aya 2, hiji aya takbir mursal, kedua aya takbir muqayyad. Naon aya takbir mursal? Aya takbir mursal mah itu ieu mah takbirna di mana nyata teu terikat tapi di sholawat terikat ku salat kade. Payukabiru fi kulli waqtin, sunah takbir saban-saban waktu. Ayana dina takbir Idul Fitri jeung Idul Adha. Ngan kieu. Jadi dina sunah urang lamun dina takbir Idul Fitri mah takbirana tibang tepikeun kaberes salat sunat Idul Fitri. Gitu. Beres kan? Takbiran. Tapi lamun Idul Adha mah tepikeun ka tanggal 11, 12, 13. Tanggal 13 na asar beres. Aya dia menyebabkeun dugikeun ka magrib. Gitu. Takbirna enggak waktu eta mah enggak salat kitu lamun urang dina dina Idul Adha enggak waktu takbir. Salat sunat jenazah takbir heula. Salat gimana salat sunat lagi salat sunat najar takbir. Ieu mah qada sarua qada ge takbir. Gitu. Sunah mursal gitu. Eta aya dina muqayyad, takbir muqayyad. Gitu. Qadaan walau janazatan itu adaan atanapi fardon amnatlan dek nu fardu dek nu sunah dek nu qada dek anu teu qada dek salat sunat jenazah dina Idul Adha mah eta mah pek takbir kitu. Dan takbir urang aya salat Allahu akbar kitu nya. Baik, dibukalah pertanyaan. Jadi intina urang teh sing hati-hati dina hirup. Pengaturan zakat, pengaturan wajib. Kade beda di sedekah. Sedekah maksudnya kieu. Kang ya sedekah. Atau sedekah mah nek saha-saha kurang dibeahkeun kurang atau mangga penting. Tapi kan aya zakat teh ngabogaan hak. Tah eta adapun masalah hak batur kurang dicokot kurang teh zakat fitrah ieu tetep lamun aya hak batur mah dosa. Nyaho dosa apa? Da kan bareng diatur. Mantakan diatur dina kitab wala pasiratan ulah dirintis teh kitu kusab aya hak batur ongko. Kusab posina amilin kecuali fakir, miskin, kayak gitu. Malaf gitu.
pertama tinggal kumahanya ya ini jelas nama orang kan ayeuna mah geus pandai gitu haya gitu tepat sasaran gitu. Kira-kira pengaturannya bagus kumpulkeun, kira-kira teu bagus ya mandiri gitu pulang. Gitu soalnya gurunya nggak ya aing karunya kan ini gitu pikiran imah deh ane sudah berekeun kayaknya namanya saya nanya kamu aku dulu di penjara iya dan gitu ya tapi itu mah langsung ke masjid jamiah langsung di eta ya kumaha pengaturan harus mah tetap bagus ki ranjana ge anu Belanda untuk mampu sarua gitu mah di ditu ge sarua gitu sama harus jadi duit ke lain ku beas ku duit oh langsung beas bagusnya orang mau bagusan beas aja masukin duit ke anu Pak masih jamin lah iya bagus tuh kurang emang fungsinya ambilin eta fungsinya ini inti nama lebih utama gitu lebih bagus memang bagus dina secara non penerimaan penyampaiannya gitu nyampai kena tepat sasaran gitu bagus gitu. Bagusan kan gitu mesti diatur kan kena gitu jaga ini ke ban tua mikir ban ayo awal emang itu ada iya ada sorangan itu kena gitu kamu nyata pengenal sorangan jadi menurut orang jadi niatan kenapa kok teman jadi niatan kalau Jakarta karena bikin diri aki hungkul jadi ente jenisnya ongkoh di orang niatannya baru nawat Tuhan Ubijal Jakarta Fitri anak silillahi ta'ala gitu guys dia teman niatan bikin diri itu ayah anu anta jamunian gitu mun urang bikin keluarga wajib guna kohan eta aya wa anta jamun apa tuh ya monggo sih gitu monggo sih majid era majid Allah yang galang nih jadi insyaallah eta dina nyata pembahasan sejenisnya ini jelas nama orang persiapkan diri mulai ke ayeuna orang pengenal ya akhir-akhir bulan Ramadan orang sinyaan per detikna per jamna sinyaan gunakan kurang maksimalkan ibadah sok urang lagi tinggalkan ku Ramadan niatkan urang ke geus Ramadan aya istiqomah jauhan kemaksiatan kade keunai batur maneh lumpat ka mana berkat berkaler keunai urang anggeus silaturahmi nyata hampura ka dulur jarak geus itu salian tina anu teu maslahat jauhan komo urang ningali ngadu lah gitu jauhan dek naon dipake kitu tareh beak teu karasa ta aki-aki di sekolah kitu tapi teu kabodas kitu teu karasa ieu teu ngora kamari teu bengal kitu nyesa teh aya di sekolah tiga teuing kumaha ieu ieu teh masih karunyan keneh ka kitu teh jadi supaya deket ibadah di kolotin deh gitu alhamdulillah gitu alhamdulillah saya sakit tuh para jamaah sekalian niatkeun dikira hade hirup kitu nya insyaallah tangga cekap wae cekap pangaosan ayeuna hapunten kana sabudaya ing kalepatan tina lisan tina manah jeung sajabana sami para jamaah sadayana abdi ge seueur kamaksiatan seueur dosa ucapan-ucapan temberna kitunya hapunten sebab jali makan kitunya tempat masalah tempat dosa gitu untuk kituna para jamaah sadayana tina isya urang rek menuju kana Idul Fitri itu mudah-mudahan sadayana sing maghfirah Allah insyaallah mudah-mudahan urang dina sanggeus rek Idul Fitri sing istiqomahkeun beuki deukeut ka Allah istiqomah urang ngajalankeun ibadah dina sakumaha nu urang dijalankeun insyaallah mudah-mudahan urang teh ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Hapunten para jamaah sadayana cekap wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.